Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna bagian Fathul Ijar bayanu asruri khalqatil abkari bagian ke 8-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu asruru khalqatil abkari ari bayanu asrori khalqatil abkari ari tababad mertelakeun pirang-pirang bentuk atau rahasina pirang-pirang kejadian parawan. Qala alul firasati qala berantos ngadawu alul firasati ahlil firasah wal khabari sareng ahli kewaspadaan binisaika pirang-pirang istri. Idza kana di mana-mana kabuktosan naon famul mar'ati cangkemna seorang istri eta wasian anu tebel anu luas tebal. Kana maka kabuktosan naon para jua parjina itu si mar'ah eta wasian anu luas anu jembar anu gede. Wa idza kana di mana-mana kabuktosan itu famul mar'ah sogiron eta anu leutik eta kana maka kabuktosan naon para jiha parjina itu si mar'ah sogiron eta anu leutik deui kontur anu rupak. Qala parantos ngadangu min bakhril tawil tina bahar tawil rumusna teh faulun mafailun 4 kali. Idza adaqat famul bikri daqat farjuha wa kana li famiha syi'arun li farjiha. Idza daqat famul bikri daqat furjuha wa kana li famiha syi'arun li farjiha. Idza daqat di mana-mana rupek atau heureun famul bikri cangkemna si parawan daqat maka rupek atau heureun naon para jua pirang-pirang parjina itu si bikrin parawan. Makana sareng kabuktosan ibamnya kana cangkemna lipamnya kana cangkemna itu si mar'ah naon si arun ciri li farjiha pikana farjina itu si mar'ah. Wa in kanat maka lamun kabuktosan naon safataha dua lambena itu si mar'ah goli dotaini anu kandal duanana kana maka buktosan naon safaron dua lambe tatihna itu si mar'ah safaroh dua lambe tatihna itu si mar'ah goli doini anu kandal duanana. Wa in kana talamun kabuktosan itu safataha roki kotaini anu tipis itu safataha kana maka buktosan eta roki koini anu ipis duanana maka buktosan itu safaroha atau lambe tatihna itu si mar'ah eta roki kotaini anu ipis duanana. Ingat maka lamun kabuktosan anu asupla bibir anu handap roki kotan anu tipis kana maka buktosan parjuha bibir nasi mar'ah bibir nasi mar'ah roki kotan anu ipis kana maka buktosan parjuha parjina itu si mar'ah eta sogiron anu alit wa in kana lamun kabuktosan pamul mar'ati cangkemna istri syadidul khamarati anu banget beureumna tituna eta kana maka lamun kabuktosan naon parjuha parjina itu si mar'ah jafan eta nu garing anir rutubati tina pirang-pirang nu baseuh. Wa in kanat lamun kabuktosan itu naon teh itu si mar'ah ya tahadba'il anfi anu naon teh sebutna teh barang bang nangkup irungna teh atau disebutna teh pesek gitu barang bang nangkup irungna paya makari itu si mar'ah eta kulilatun anu alit algorodi anu saeutik pamaksudna pinikah dina jima eta mah sakadar naon sebutna teh
menurut para ahli hukama gitu, ahli hukama menurut ahli firasah teh. Wa ing lamun kabuktosan ma eta perkara waroaha anu eta tetep dina satu kangeunana itu mar'ah eta sanan alus paina makasanyana itu si mar'ah eta sadidatur rogbati anu banget demenna pin nikah dina nikah ngajima wa ing kalam kabuktosan mar'ah tawilatu dakoni anu panjang gadona anu cameuh kitu mar'ah paina sanyana itu si mar'ah fatihatul farji eta anu terbuka farjina qulilata sa'ri anu saeutik bulu kempungna wa ing kanat lamun kabuktosan itu si mar'ah eta sugiro taul hajibi anu tipis bulu halisna fa inna makasanya itu si mar'ah gomidotul farji anu jero farjina wa ing kanat lamun kabuktosan kabirotan eta anu wirotal waji anu lebar wajahna itu si mar'ah guridotad dofa iri anu tebel gelungna gitu body na anu tebel gelungna dalat maka nuduhkeun dalika kana itu kabiratul wajhi ala sagirul azirati kana leutikna kana sagirul azirati kana leutikna bujur wa kabirul fardi sareng badagna parji wadai koti sareng rupakna itu parji wa idaka suro di mana-mana loba naun sih mudhiri si mudhiri gaji luar qadmiha dampal sampean itu mar'ah wa badannya sareng badan itu mar'ah adu maka gede naun parjiha parjina mar'ah wakan sareng kabuktosan itu si mar'ah mahtubatan anu di mahtubatan dilamar inda jojia dina deketeun salakina itu si mar'ah dilamar mahtubatan inda jaujiha dua dampal sampean mar'ah wabadan sareng badan tu mar'ah aduma maka gede mun parja mar'ah wakan sareng kabuktosan tu mar'ah mahtubatan anu di lamar inda jaujiha dan deketeun salakina itu mar'ah dugi ka dieu heula nya oke dirajengkeun deui dugi ka wa kanat mahtubatan wallahu alam bissawab.